istirahatkan pikiran diistirahatkan tina gejolak dunia nuta tadina dunia bergejolak tina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil hayang sababaraha macam istirahatkan gerak kos kitu teh buka tunda di dia indah teh urang tadina yang boga jabatan ti dia hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa ge personal hal tadi kitu akin direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dia segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana tuar carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa si urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag anu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun simpen di dina tak istirahat eta nu SMA istirahat mata mah reupeus istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba